Sakumaha nu geus dicaritakeun golongan mansubat eta jumlahna aya 15. Al mansubatu khamsata asyara. Penjelasan golongan mansubat nomor kahiji sareng nomor katilu parantos dicaritakeun. Maf'ul bih, maf'ul mutlaq, dzaraf zaman jeung dzaraf makan geusna. Ayeuna ngageser saeutik rek nyaritakeun golongan mansubat nomor kaopat nyaeta hal. Sakumaha di dieu babul hali dina ieu bab Kiai musannif rek nyaritakeun hal. Ari lafad hal ditilik tina segi lafadna eta bisa dimudzakarkeun bisa dimuannaskeun. Meunang dibaca halun, meunang dibaca halakun. Halun manana tingkah, halakun oge manana tingkah sarua. Ari lafad hal ditilik tina segi maknana eta oge bisa mudzakkar bisa muannas, sehingga nalika disifatan sifatna bisa make sifat mudzakkar, make sifat bisa make sifat anu muannas. Ari lafad hal ditilik tina segi maknana eta oge bisa dimudzakarkeun bisa dimuannaskeun, bisa mudzakkar bisa muannas. Nalika disifatan sifatna bisa make sifat mudzakkar bisa make sifat muannas. Contohna seperti halun. Manana halun naon? Tingkah. Tingkah. Gantung tingkah, yuk tingkah dengaranna. Iya kan. Taya maknana tingkah teh bisa mudzakkar bisa muannas, sehingga nalika disifatan bisa make sifat mudzakkar halun hasanun. Itu tingkah kang becik ya hal. Bisa disifatan ku muannas seperti halun hasanatun. Utawi ikilah iki iku tingkah kang becik ya hal. Gitu ya. Jadi hal eta manana bisa mudzakkar bisa muannas. Lamun bisa disifatan ku mudzakkar tuh halun hasanun. Bisa disifatan ku muannas halun hasanatun. Menurut kaul anu leuwih pasehat lafad halun nalika didomiran atawa disifatan eta bagusna pake muannas, ngan dina segi lafadna bagusan make mudzakkar. Menurut kaul anu leuwih pasehat nu leuwih paseh lafad hal nalika didomiran atawa disifatan bagusna make muannas, dina lafadna bagusna make mudzakkar. Ya, nu heula lafad halun eta bisa make mudzakkar bisa make muannas, bisa halun bisa halakun. Maknana hal teh tingkah. Ieu maknana hal eta oge bisa mudzakkar bisa muannas, sehingga sifatna bisa make sifat mudzakkar halun hasanun, bisa make sifat anu muannas halun hasanatun. Ngan menurut kaul anu leuwih pasehat anu paseh lafad hal nalika didomiran anu utama make domir muannas. Nalika dirujuan eta bagusna muannas.
al halu hiya gitu lain hua bagus tata kumaha lamun hua atuh menang ngan bagusna make hiya al halu hiya gitu. Al halu hiya bagus saya tata gitu. Utawi hal hiya itu utawi hal ai di jurumiana teh hua apa hiya hua pancen bagus nah hiya teu bisa ngaji teh saya jurumia lain teu bisa ngaji itu nu mata make hua nya mah keur seragam jeung khobarna hua naon dinya al ismu mudakar apa muannas mudakar supaya pada mudakar terseragam itu pancen imriti teh wal khobarus mundur tifa'in usnida muwafiqon fi lafdhihi lil mubtada itu mun zaidun qaimun mun hindun qaimatun itu tengarti cenah teh. Jadi al halu menang al halu huwa al halu hiya itu ngan bagusna make hiya kok musani pakai huwa nya nama huwa eta supaya akur jeung al ismu khobarna ta pan al ismu mudakar atuh huwa ge mudakar deui sebab khobar eta khobar jeung mubtada lamun mudakar kudu sama-sama mudakar zaidun qaimun ulah zaidun qaimatun arti lamun muannas pada muannas hindun qaimatun ulah hindun qaimun arti jadi nya nama keur make hua ge keur ngakurkeun jeung khobarna ta ismu ta supaya cocok gitu. Keur make hieu menang gitu. Keur ngaitibar rujukna gitu. Jadi menang hua menang hieu kana gitu. Paham? Mun teu paham kabina-bina. Tong ngarti teu? Henteu. Ngarti geus ngarti baheula. Jadi balik deh menurut kaum lebih fasih bagus istimewa hal eta dina domirna bagusna make muannas al halu huwa menang al halu hiya menang ngan anu bagus al halu hiya oge nalika disifatan bagusna make muannas halun hasanun menang halun hasanatun menangan bagus naon halun hasanatun tah make manas tah ya keur milih itu bagus ya mungkin dina hadis aya tah halun hasanatun pan halun hasanatun cek urang halun hasanun meureun koreng urang itu bisa ngaji lamun dina lafadna bagusan make lafad mudakar bagusan make halun tibatan make halatun gitu tingkah eta urang nyeun tingkah bahasa Arab naon nya tingkah ya meunang make halun meunang make halatun ngan nu bagus halun kapena gitu paham geus balik deui menurut kaum ulul fasohat gitu lafaz hal nalika di domiran bagusna make muannas nalika di sifatan bagusna make muannas ngan dina lafazna make lafaz anu mudakar anu halun lain halatun matak dina jurumnya babul hali lain babul halati gitu ari alif anu aya dina lafaz halun eta asalna wau halun ayo alif aya di tengah tuh halun asalna naon waw berarti halun teh asalna hawalun halun asluhu hawalun elalna kolab belaka kolabna ngajongkeun wawna kana alif tanglila li taharruki hawan fitahima qablaha fasara halun ala wazni falun lamun make ngasal alun asu hawalun ala wajib fa'alun fa'ulibatil wa alifan ditaharuki hawan fitahima qablaha
Pasoro halun al wazri falun gitu. Lamun make ngelal halun aslu hawalun al wazri falun elalna kolam belaka kolamna gojolkeun warna kana alif talilah li taharruki hawan kita hima qabla pasoro halun al wazri falun gitu. Mun disurahkeun halun asal hawalun tuluy wawana diajolkeun kana alif numantak diajolkeun kana alif wawana diharkatan cicing sabada harkat patah cek faedah bahwa nahyaan purika klif alifah mimba di fatin kagwazaladi kafa roma asla romaya kemudian ayat iya diharkatan cicing sabarkat patah ro gitu patah mim maka siyana jalkan kana alif romaya jadi roma hawalun jadi halun gitu. Alif nalapan halun asal wau naon dalilna naon alasanana naon hujahna gitu. Alif nalapan halun eta asalna wau dalilna lapan halun nalika dijamakeun kana jama taksir atawa ditasgirkeun maka alifna sok diojolkeun kana waw. Halun halani jamakna ahwalun ahwalun halun halani ahwalun tah alifna ha eta diajarkeun kana waw tuh mata sa kana aya alif alifna jadi waw tuh ari alif ya eta mah alif jama taksir oke nalika ditasgirkeun halun tasgirna huwailatun tingkah anu leutik tingkah cilik kegiatan kecil huwailatun. Mun kira-kira alifna eta asal tina iya atau pasti maka iya ahyalun nya lamun ditasgirkeun kana huyailun maju didopakeun huyalun huyalatun gitu tapi maka waw cek faedah al jam'u wa tasghiru yaruddanil asya ila usulika gitu. Cek faedah nahu al jam'u wa tasghiru yaruddanil asya'a ila usuliha. Ari jama jeung tasghir eta bisa ngembalikan perkara kana asalna. Lamun hayang nyaho ieu asalna waw apa iya ojol jamakeun coba jama taksirkeun. Mun nalika jamakeun jadi waw berarti asalna waw. Gitu. Mun asalna iya mun jama jeung tasghirna iya berarti asalna iya gitu. Lamun aya hiji alif ya berarti asalna waw tadi ya alif ya. Coba jama taksirkeun jeung tasghirkeun. Lamun di jama taksir jeung ditasghirkeun jadi waw berarti asalna waw. Lamun jadi iya berarti asalna iya. Jadi faedahna al jam'u wa tasghir yaruddanil asya ila usuliha. Naon ngaran hal? Hal eta aya ceuk lugot, aya ceuk istilah. Ari ngaran hal ceuk lugot, al hal lugotan ya ma alaihil insan min khairin aw syarrin. Ari hal ceuk lugot asal kata bahasa hal ia nyaeta ma sifat alaihil insan anu sok nempel ka manusia min khairin baik sifat anu bagus aw syarrin atawa sifat anu goreng. Ari jelema sok barahan teu barahan, ari barahan bagus apa goreng
bagus. Nah eta barahan si eta hal karena tingkah manusia teh sok baraha. Pelit, sifat pelit sok nempel teh ka manusia. Oh, eta pelit bagus apa goreng? Goreng, ulah cek batur cek nu pelit, dia goreng pelit eta. Gitu. Cek nu pelit teh ditanya. Pelit bagus goreng gitu. Sok nempel sifat pelit ka manusia, maka pelit eta ngaranna naon cek lugat hal tingkah nu sok nempel sifat nu sok nempel ka manusia. Al halu ari halugotan menurut lugot asal kata bahasa hal. Lamun cek budak kuliahan mah menurut etimologi. Etimologi asal kata bahasa. Ianya eta ma'alaihil insan sifat atau kegiatan anu sok nempel ka manusia. Sifat lah anu sok nempel ka manusia. Min khairin baik sifat anu bagus atau syarrin atau sifat anu goreng. Lamun wanian sok nempel teh ka jelema. Oh, sok aja nu wanian gitu, berani. Bagus apa goreng jelema berani? Bagus, sifat wani eta bagus. Adulah kalewatan we berani teh ini. Mobil konter didorong. Eta maka berani eta hal ngaranna. Borangan sok nempel teh ka manusia. Oh, sok aja lah sok borangan. Bagus apa goreng eta sifat borangan? Goreng. Jelema borangan mah jorek. Bubur-bubuhan teu puguh, cicing di tukang embung. Diharup sieun, di tengah we hayang mah. Jelema borangan eta. Muleumpang. Jadi kos kieu belum muleumpang dia karena borangan, itu minggir leupangan. Berculak-culuk. Nah, maka eta borangan hal ngaranna cek lugat. Nganu rek dicaritakeun di dieu mah hal menurut istilah ahli nahwu. Juga aya hal cek fikih, aya hal cek macam-macam. Cuma hal cek istilah ahli nahwu. Istilah eta naon ittifaqu ta'ifatin al amrin makhsusin bainahu. Kesepakatan hiji kelompok kana hiji perkara anu tertentu. Para ahli nahwu sepakat hal eta kieu ya maksudna itu. Eta istilah karena ittifaqu ta'ifatin ala amrin makhsusin bainahu. Itu kesepakatan hiji kelompok karena perkara tertentu anu aya di kalangan manehanana, anu aya di antara manehanana. Eta mah dina sabah kutub mufidah gitu, tarik istilah. Sabah kutub mufidah eta kitabna hiji ngan dijerona aya 7. Eta sabah kutub mufidah. Saya eta kitab eta itu di OPL-an bae begitu beunang diajarkeun diajar gitu. Sabah kutub mufidah. Naon ngaran hal cek istilah al halu ari ngaran hal cek istilah ahli nahwu. Huanya eta al ismu sakur kalimah isim. Lain kalimah fi'il, lain kalimah huruf. Al mansubu anu i'rabna dinasabkeun, lain diropakeun, lain dijerkeun. Al mufassiru liman bahama minal hayati, al mufassiru anu ngajelaskeun lima kana barang. Naon barangna? Ma eta golongan mubham samar. Naon si barang? Di bayanan ngaran dijelaskeun mana bayana minal hayati. Jadi kieu sorekna ngajelaskeun lima kana tingkah gitu. Imbah ma anu samar gitu. Kana barang anu samar tina tingkah eta ge bisa kitu. Nganu ngeunaheun mah bayan eta ditempelkeun kana emak jadi gitu. Al mufassiru liman bahama minal hayati anu ngajelaskeun lima ay minal hayati kana tingkah imbahama anu samar. Kasimpulanana sakur kalimah isim anu dinasobkeun
di mana-mana ngajelaskeun kana tingkah anu samar maka eta hal ngaranna ari nu samarna nah tingkah fa'il atawa tingkah maf'ul gitu. Atawa kemungkinan fa'il kemungkinan maf'ul. Contoh anu samarna tingkah fa'il. Nahwu kaulika contohnya seperti ucapan anjeun Ja'a Zaidun Rokiban. Wisnu maka sapaki Zaid Rokiban kalekan nunggang. Ja'a kalimah fi'il, Zaidun jadi fa'il. Ja'a Zaidun Rokiban geus datang ki Zaid. Ieu datangna ki Zaid ieu tingkah datangna. Lempang suku apa naik kendaraan. Nah eta tingkah eta. Situasi ki Zaid. Ieu ki Zaid datangna tuh, ki Zaid tuh anu samar. Ieu ki Zaid datangna nya lempang apa naik kendaraan. Jawabna naon? Rokiban. Naik kendaraan, nunggang teh naik kendaraan. Lapa rokiban eta kalimah naon? Kalimah isim, kalimah fi'il lain, kalimah huruf lain ya tanwinan tuh, fal ismu yurafu bi hofdi wa tanwini wa dukhulil alfi wal lammi. Lapa rokiban ya robna ropa nasab jer. Nasab kalimah isim dinasab tuh. Bari rokiban teh ngajelaskeun kana Zaidun fa'il tingkah fa'il anu samar. Ieu si Zaid datangna ieu. Tingkah datangna leumpah apa naik kendaraan, rokiban naik kendaraan. Maka lapa rokiban ieu naon ngaranna? Hal. Lapa rokiban kalimah isim hukumna i'rabna dinasabkeun ngajelaskeun kana Zaid tingkah fa'il anu samar. Ieu Zaid datangna ieu lempang apa naik motor, rokiban naik motor. Maka rokiban eta ngaranna hal. Al halu wal ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayat. Contoh anu samar eta tingkah maf'ul seperti Rokibatul farosa musarrojan. Di orang musarrojan adalah kuda ya. Aya anu make tali kekang. Ieuna diberang tali ya. Oh, film-film pendekar lamun dikieun tali kekang ya. Digebrang eta ka mana lupatna. Kencang begitu ya gitu. Tali kakangna dua ya, lamun ditarik ke sebelah kanan nyana belok ke kanan, belok lamun tarik ke belah kiri ke kiri. Eta tali kakangnya ngaranna ya tali les kakapani. Lamun ditarik ieu eureun nyana kitu. Arti lamun supaya jalan ditubrang ya kudu koplak belok hai eureun gitu. Eureun teh ditarik ieu. Bisa tiru doang taknya, bisa tiru. Jangan dobrak ke hareup, jeung belok gitu tarik. Nah, eureun. Raqibatu wisnunggang isun alfarosa ingjaran musarrojan halekan den kakapani kaula geus numpak kuda. Kudana make tali les tah henteu. Ieu tali les tadi teh tah tali kekang make tali les tah henteu. Tingkah kuda teh makul anu tingkah makul anu masih kena samar. Ieu kudana ieu ditumpakan. Maka tali kekang tante musarrojan maka tali kekang. Musarrojan eta kalimah isim i'rabna dirasabkeun ngajelaskeun kana
tingkah maf'ul anu masih kene samar gitu. Maka musarrojan eta naon ngaranna hal. Atawa anu samar eta fa'il, kemungkinan fa'il atau kemungkinan maf'ul. Contoh lakitu Daulahi Rokiban, lakitu wis patemu isun Abdullah ingke Abdullah Rokiban halekan nunggang motor. Kaula geus kapanggih jeung Ki Abdullah Rokiban bari naik motor. Anu naik motor saha? Nu naik motor saha? Kulana Pak Ki Abdullah. Aya kemungkinan kula, aya kemungkinan Ki Abdullah eta anu naik. Kaula kapanggih jeung Ki Abdullah bari naik keur naik motor. Kulana bisa nu naik motor ya Ki Abdullah henteu. Atau Ki Abdullah nu naik motor, kula mah henteu, atawa memang duaan naik motor. Ngerti? Nah, jadi ieu Rokiban eta ngajelaskeun ima kana fa'il wa ima kana maf'ul. Bisa kana fa'il, bisa kana maf'ul. Rokiban kalimah isim dinasabkeun ngajelaskeun kana tingkah kemungkinan fa'il kemungkinan maf'ul anu masih kana sama. Maka Rokiban ieu tarkibna jadi hal. Sakitullah wallahu